Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi bidaraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Patepang deui sareng kajian takrib ngabahas bab zakat dagangan, zakat harta tambang sareng harta karun. Ngawitan bade mertelakeun tentang bab zakat dagangan. Faslun utawi ari iku sawiji pasal watu qawamu sareng dikalkulasi ke naon urudut tijarati harta dagangan hinda akhiril khawli nalika akhir tahun bima kalawan perkara usturiat anu dibeli itu urudut tijarah bihi kalawan itu perkara sawaun kana sarua wawai ayana naon sama numalil tijarati hargana atana modalna harta dagangan hargana atana pi modalna dagangan nisoban kana sampai nisob amla atana pi candugi kana nisob wa in balagot maka lamun tos nyampe naon kimatul urudi hargana tu kalkulasina pirang-pirang banda atau harta dagangan akhirul hauli dina akhir tahun nisoban kana nisob zakaha maka ngazakatan si jalma kana eta harta dagangan wa ila sareng lamun henteu candugi fala maka teu wajib zakat kana eta urudut tijarah wa yukhraju sareng dikeluarkeun min zalika tina eta harta dagangan ba'da bulughi qimati mali tijarati sabada nepina harga atau nepina kalkulasi harta dagangan nisoban kana nisob rubu'ul usyuri ari 1/4 minhu tina itu harta dagangan sadayana. Saterasna mertelakeun zakat harta tambang atanapi harta karun. Wa ma sareng ari perkara atanapi harta ustukhriju anu dikaluarkeun min ma'adiniz zahabi tina tambang emas wal fiddati sareng perak eta yukhraju dikaluarkeun minhu tina emas hin balago lamun tos nyampe nisoban kana nisob naon rubu'ul usyuri 1/4 pil hali dina pada harita in kana lamun aya saha al mustakhriju jalmi nu ngaluarkeun eta min ahlil wujubi zakati kalebetkeun ahli wajib zakat wal ma'adinu sareng aya lapat ma'adin eta jam'u ma'danin jamana lapat ma'danin bifati dalihi kalawan dipatahkeun dalna ma'danin wa kasriha atanapi dikasrohkeun dalna ma'danin ismunya eta ngaran limakanin kana hiji tempat khalaqanu parantos niptakeun sa Allah taala bihi dina eta tempat zalika kana itu emas sareng perak min mawatin dina saperti lahan anu paeh lahan mati aw milkin atanapi lahan milik wa ma sareng ari perkara atanapi harta yujadu anu dipendakan ieu harta minar rikazi tina rikaz wa huwa sareng ari rikaz eta dafinul jahiliyati pendeman kafir jahiliyah wahya sareng ari jahiliyah eta al halatu tingkah allati kanat anu aya alaiha ka eta tingkah saha al arabu bangsa Arab qabla islami sameme asup Islam minajali tina kabodohan billahi ka Gusti Allah wa rasulihi sareng ka rasulna Allah wa syara'il islami sareng kana pirang-pirang syariat Islam fa fihi maka eta tetep tina rikaz aya rikazi tegasna rikaz naon al-khumusu ari 1/5 al-khumusu 1/5 wa yusrafu sareng dipolahkeun itu khumus masrafaz zakati kana tempat seperti molahkeun zakat alal masyhuri kana numutkeun kaula nu masyhur
wa muqabiluhu sareng ari muqabilna masyhur. Maksudna kaul nu ngabandingan kaul masyhur eta inausanyana khumus eta yusrofu dipolahkeun khumus ila akhlil khumus ka ahlina 1/5 al madzkurin anu parantos ditutur kabeh fi ayatil fai dina ayat nu martelakeun banda atanapi harta pai. Barakallahu li wa lakum.